Assalamualaikum, Cek. Caji. Aduh, Cek Haji. Cacuan wae. Aduh, Aya naon? aya perlu abi teh. Perlu naon? Abi teh kieu Cek Hajinya. Ieu teh geus nabung geus lila abi teh. Terus Hayang boga imah, Cek Haji. Pan Cek Haji mah seueur bumina. boga duit sabaraha hayang meuli imah? Gede ieu mah pokona mah. Aya abi boga duit teh 600.000 menang nabung teh. Menang sakitu Cek Haji. Ai sia, kalakuan teh hayang boga imah duit 600.000. Kela. Duh aing aya ayu. Ah, gede Cek Haji imahna. Aya we ilik heula. Siap Ayo. Cek Haji. Boga aing imah. Ini asa jauh. Oh iya. Tah iya imah hendak dijual 600 mah. Iya, Cek. Nya sampatan dirinya mah nya boga duit 600.000 nya meujeuna we imah kieu mah. Aduh, Cek atuh sing bener we, Cek. Lah hayang meuli imah alus mah kudu ratusan juta. Untuk menang 600-nya. Nah meunang atuh di dieu mah berkomplek ieu teh. Atuh imah segede kieu mah kurang eueurin, Nyakeun bae keur pangkat dirinya mah asup dirinya geuna sakieu ge boga pambalikan. Cek Haji mah dikoret-koret teuing. Atuh jual 600.000 ge. Wah, iya mah paranti 600 mah kop dijual. Pek. Teu ayang teuing. Balik geus aing mah. Aya imah boga duit sakitu. Duh, aya kebenaran Cik Haji keur naon nya euy. Ah, wong sampeurkeun ah. Cik Haji. Keur naon? Caji mah keur kieu keur ngadaweung beureun ningali ka ditu jalan. Ngilu dieu kah? Nya sok we ulah deketing habis nu jelema nu eueuh mah sok tepak. Sombong teh ya. Keur naon? Keur Hulang ngadaweung sorang. we ieu keur ngadaguan mobil. Rek meuli mobil. Nya tante, Atuh keur naon ngahulang di dieu? nya teh mah kakarak rencana hayang boga mobil. Penyet heueuh. Ngomong teuing atuh. Tuang toong kana suku rek naon? Kunaon ieu, Cek? Kan barilah kitu. Naon kitu suku Caji? Eta barilah kitu si kanu kahala doang. Tah ieu antara perpecahan suku teh. Lain perpecahan Aduh, antar teh. suku nu kieu mah. Naon? Kekero dan tawaroromeheun. Oh, geus biasa teh didubeungan Batak make manis atuh. teh dinipus ku bebelaheun maroromeheun mah. Cek, astagfirullah. Nah, aku kalian dia sih kan tadi ampihan wae. Oh, nya teh Caji teh keur mikiran Pak Haji ku Pak Hajina Caji teh diapihan. Nah, buat bisa tadi ampihan ku gairan dia sih nu gelo. Nya teh Cajina pan leungit budak. Nah, atuh budak di kamanakeun? Budak. Budak teh dijual. Astagfirullah, euy cikan linglung wae budak dijual. Mata kita Caji teh keur stres. Linglung ku Pak Haji teh diampihan budak leungit. Atuh da linglung budak dijual. Astagfirullah.